ka finish. Aya kagagalan di pos Ujang Bayang Bapak Eman Dede Amung Sutarja di Panganaran. Rata-rata 100.000 ewan. Sahan anak mana mulih ka bumina masing-masing teh ieu nonton teh sing dipasihan rezeki ku Allah anu sagung-agungna. Atuh kagagalan di api rodeng bila di Bapak Haji Tatang Hidayah nyaita pengrajin Cidarang dan Purwakarta nuhun kitu kana rojonganana ya sadayana ume para pecinta urang Majalengka, urang Subang, urang Kasomalang, wah ume teu dibiji-biji euday dikataan moal taman bisa ngi kebenaran kuting ieu teh dewek yang biasa nyaosan ibadanan pamulutna Abah Haji Rosa da kedah nama akang teh ka Sulawesi pikir-pikir naon da kudu nitah ning di dieu melalui dulu eueuh gawe eueuh gerentes ya Abah Haji Rosa kade cenah Kang Cepot Abah Haji teh hayang ngadangu hayang ngupingkeun saur Abah Haji teh ngadangukeun kumaha ieu teh Pak hayang dipanggaleukeun lagu ucing seuri aya ucing seuri panjaman aya mah ucing teh make dasi gitu baheula mah kadaharan ucing teh hulu pedak iman duit rakyat didahar ucing ayeuna ucing teh ucing gini malah lu poe kamari aya ucing mamawa duit KTP gerak kulit teh kieu aya ucing sasaling gerang aya ucing sulung putan siganu meang makan ucing meang aja ucing di kantor sabutun barang leuweung duit rakyat dimakan nepi ka weang ucing gaduh kaisi eta ucing naon nu buluna sehat nu kitu mah ucing pinter tapi jahat uang sieun aya nu ngalibat nu kitu ucing eta lamun hasil maranehna sok waroyak-royak nu kitu mah ucing yang harapan meja uang sieun aya nu mariksa ucing beunang disiksa di penjara mudang deui dewek alhamdulillah bahagia Abah Haji mudah-mudahan sedikit tusan ku Allah berlipat ganda nuhun Abah Haji anak duit pun aduh cimoh Abah Haji nuhun aduh tina dompet langsung Abah Haji nuhun Abah Haji aduh nuhun Abah Haji panjang hidup Abah Haji panjang hidup nuhun aya 10 we nya jadi seperti Abah Haji ya beunghar wayang deuleu aya Cep Irfan aduh weh main-main ke Mas Eutik main-main ya lu dalam Korea ya nebangkeun dalam juara kota Bandung katilu nuhun orang Cina supaya wayang ya udah beda
barang lagi bolotot gitu kok. Bolotot. Alhamdulillah. Si da mana kurang aja. Paling mana pun aja. Ado-ado salarea nikah cinta. Nah anu mana anu cinta ka bangsa. Ideologi Pancasila lejengakan cinta lolobana cinta dunia. Adu-adu antara keteran anu ngaran datang harapan rempuk jukung sauyunan konglok merah di peta kasadaran tuh gerak tulungan duluran kalaparan harita ayah sing rumah sake pamimpin asal tirakyat akibatna pamimpin salah nepi kenangan negara rejeng bangsa katemo hampir malah eta dina perjuangan Cep Adi anu banget masih ngabukti raya letik geus bosen ku janji-janji raya anu letik hayang lancar ekonomi. Ada rakyat pada hayang muluk-muluk hayang murah dibeliin hayang murah sembako cenah mahal penting aya we barang dibeli ieu mah mahal ditimun bogo we atuh ieu diaturkeun kangge sepuh ieu di Cianjur papan kus-kuswara nuhun gitu sing dipasihan kesehatan salami audiens sing sehat kurang ariung deui kitu dia Kang Asep Mardi Petra nuhungkul nuhun sigareng loba sigareng bulu kasih gareng hiji sareng hiji dijumlahkeun jadi dua lamun urang getol ngaji sok pinter ngadoa eta dua jeung dua dijumlahkeun jadi opat lamun urang pinter ngadoa sok meunang berkah opat jeung opat dijumlahkeun jadi dalapan lamun urang meunang berkah di imah jarang ngisikan dalapan jeung dalapan dijumlahkeun 16 lamun urang jarang ngisikan rumah tangga awet beas 16 jeung 16 dijumlahkeun 32 lamun urang rumah tangga awet beas nyepikannya aku kolot jeung mitoh 32 jeung 32 dijumlahkeun genep 4 lamun urang nyepikannya aku mitoha rumah tangga tantu mustika genep 4 jeung genep 4 dijumlahkeun 128 lamun urang rumah tangga mustika bisa beli mobil sedan 128 jeung 128 dijumlahkeun 205 genep lamun urang rumah tangga geus kabeureut mobil sedan pamajikan hiji nyandung hayang genep 250 genep jeung 250 genep dijumlahkeun 200
250 genep jeung 250 genep dijumlahkeun kudu make kalkulator. Urang Sunda mah ngalagu teh kudu nyunat, kudu bener anu misi di nararaga Hari Kebangkitan Nasional. Urang teh hirup berdasarkan ajas Pancasilais, katuhanan, kamanusan, kabangsaan, jeung karakyatan, jeung kasosialan. NKRI Bhinneka Tunggal Ika harga mati tong bisa digaguat deui. Berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tapi satu tujuan. Oke, oh dina budaya. Siapa budaya ge urang teh masing-masing boga sapa. Nah, urang Batak ieu budayana. Urang Sunda ieu budayana. Urang Jawa ieu budayana. Tare nganu misi. Dangdut, oke. Ajo cing yuk urang, ajo cing yuk urang, ajo cing ayo babarna rempuk jokong sauyuna waduh mana tangga jangan pegang dulu, jangan cium dulu, karena baru saja kita terkenal sama sama balik pisang goreng lenggang-lenggangan maju di kanan maju di kiri arah kanan lagu lebut eta manteu ya. Lagu mah hiji tapi kudu puguh hulu buntutna. Mun lagu dangdut sunat, apa aya lagu dangdut sunat tapi lagu sunat tapi dangdut. Model laguna panganten anyar. Ieu lagu panganten anyar teh ngalagukeunna bari digayeun. Mun agama mah make mahraj dikosidahkeun. Panganten anyar iuk ngaleng menandang irenceng geus biasa daya pada ngagonya usahanya tong dikurokeun atuh da ieu mah dangdut cengkok jeung artikulasina kudu jelas. Panganten anyar tiup ngarendeng menang dandan direceng-receng geus biasa dai lantaran pada ngagonya usaherena tina peuting kareta manehna kebahagia tebak doean geus kisahan dunya asa mutuaan enakeun anjing deui. Jadi seni teh loba aya seni calu, aya reog, aya pantun, aya cianjuran, aya cigawiran, bunghar, budaya Sunda teh leuwih. Aya seni pencelung nu kumaha? Lain pencelung, calung, aya calung make awi. Urang barapateun budak kawin. Hiji dua tilu. Pangkatan. Calung jeung cianjuran, calung manu kieu laguna. Saraboa para macem tieu, nomeditas langsung nyiri
berwok masih men berwok ayo seni reok mungkin ya romot dan bikin dong lara diromong ngarek reok bagi satu di dalangan bapak onsok di sinenan wiki jalurnya nama pengansa asa ulang yang cak aceh kemulukan balik aceh dabari malah yang senang tak menyingsirkan goblok ayo senang ke tengah beda senang panayagan yang senang cantik berasa panayagan senang doh ini ada kena tengah senang ki selain senang ki so ya sidang sila nunggu kawan orang saritem gitu lumatang seni tepan ayah seni jibrut seni hewan ayah seni jibrut mungkin tadi itu enggak kali itu enggak sok kenangan dan kompak kabeh pandangan hapuskan kerek selain kabeh sok sinen nurutan dan kita dong sok nurutan nih kayak hapus tadi sok nggak mau baru guys putihnya makanya bisa deh sok kodok dan kelek sok sok ini bulu Haji Rosyad di dalam ulang tahun seni Cibrut sok dor dia mah manggungna di luhureun pacilingan belakang makan embrut-embrutan aya seni hewan aya seni hewan ke pedagang hewan cing coba siap bola terima ngayot kita seni hewan tubuh kuda dengan mancing dan paling enteng mas seni barang makan seni dahana paling enteng air seni captun pantun air pantun pakai kacapi cokot kacapi lah lang cokot kacapi ya mah etang arwah Bapak Haji Rosyad kukan sapian ye kacapi dibuat gitu teh umah mau hancur wah kacapi dicor kena semen bahan kacapi dina semen cing suruh kena duk tarik lah ada bisa
tong diekeun atuh da jeung Betawi urang mah urang Sunda kuat balikeun ka Jawa naon Jawa oh jadi bedana Sunda jeung Jawa teh jeung oh ceuk Sunda mangga ceuk Jawa monggo ceuk Sunda calik ceuk Jawa colok ceuk Sunda baal ceuk Jawa bool mangga calik baal monggo colok liang jeung jauh-jauh atau yang siapa bang 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Menang 8.888 singki Bismillahirrahmanirrahim apa lo mateuing tuluy kacapian edun ulu kukus ngalun ka manggung da manggungan apa payung jabarana kanu kabasa Adam Hawa wasan warati asujang mahagung wakil sajagat pramesti wakil sajagat pramesti dung nulingin ti padaringan nulingin ti pangpayungan dan dayang Kresnawati mangga jangakeun pati urip ka sana jangakeun jeung pati urip ka sana jangakeun awas lele bisi mati nasab peda eta pentil numpang dina kulit kutil di awewe eta dompreng manuk sawah eta bonol suka kurang kampung jono wadah minyak eta botol di kolomo permen mentol anu manjun menisap motol bujal gede eta dosol ngaberedan eta pesto buyan gayun eta pesto nama kejen buyan gayun pesto kali nu ngaberedan mah jawaran pesto jadi bekas kali nu buyan gayun pesto dina kolor gemurung gitu dari dia lalajona ya pelagi lalajona ya sama yang simpatisan Kurawa pelagi lalajona simpatisan Panama wah musuh atuh lamun kitu jadinya aing simpatisan Kurawa bisi diapal aing wadia palat barisan ipadepokan pancuran mah ieu merupakan bantuan kasepuhan juragan Sempani kayaknya
Kampaikan di dalam. Ya. Meni goreng baju jadi si nyari si korong nama tek si tebersek anjing si lohok hak nagari geuleuh lagi kafir siapa ini orang dewek cepot cepot nggak ada nage copet ya cepot cepot ulah hayang meuli pispot pispot mah wadah ciki ulah hayang kasih cepot si cepot mah duit ciki sok bisa jadi balas ini bisa jadi balas ini ulah hayang meuli patah anjing jauh boy Batama paragi iman ulah hayang kasih buta si buta mah bau tai nah nyambung ini jauh-jauh tina imah kana tai aini berbalas bantu teh nyata kudu murwakanti ulah hayang meuli pispot mah lebar saingan ulah hayang kasih cepot si cepot mah ngucur ceulina songe geuleuh hejo ketos ini sok balas anjing hejo ulah hayang meuli batak mah para WC tunggu ulah hayang kasih buta tunggu si buta mah bau culung ulu yang dina waduk saya gitu balik pelari heula jona cicing didinya hayang nahar atuh kenangan pedagang asong juga aya di jadi mana teh propanawanya paehna menangna tetap dewek propanawa sarua jeung kula hidup jaya rata hidup naon si lain teh jaya rata sakitu jadi pangacut di sunumputan mana jaya rata engko jadi senapati tapi lagu perang luput di halangan barisan di Raja Mata ngokok begitu hidup mati sini pengecut sarua jadi mana dia pengecut aja pengecut naon dewe ya si haram ciada si namun bener maneh simpatisan ajudan anu hati cingain musuh bubuyutan ini mau lompat boleh goblok bilang anjing tanggul teh siapa ini walah anjing joy bener kepumpah keluar dia balas dia simpatisan mana walau kita sarwanya
Trompetan deui.
kehidupan awak aing weh di hidup awak. Rasakeun panakwa lain. Ayah yang muncul anak karang air belah. Ayah yang muncul anak. Jadi ketipan kasih. Ayah ketimi karang dia. Ayah pilih ya. Pintu ke menikah sering kejual syawal. Modal cuy sih. Arjuna dini ngawitan Gianyara dina berjuang margi bingung anu temangi tungtung naha mana ite Jayadrata dipentan sanistri bingung sakalang ipan ngapan naware yang beri prangayatur kasmaran upas terjadi Gusti Raka Bakara. Jadi rupina kaji panjenengan anu kedah bunuh diri ditemaki lain keneh ditemaki itu lain keneh nah dimana ya kakang Jayadrata Raka Bakara antos nih Saul akan mereka Saul akan omat Saul nanti ulah goroh dina berjuang ulah Saul sampai akan mereka kamari sampai susu marti guru setrahe Jayadrata isukan maneh kuai sumpah sampean samuk melasan pati Jayadrata tina waktu sapetat sama taku pihak musuh mah diangge serta pergi ya tadi dugikeun ka guru sampean ngahajat nyipta Jayadrata sarebu punyul hiji sarebuna barisan di Raja Mentah punyul hijina Jayadrata anu bakal pakili mana Jayadrata mana prajurit margi raksukan Jayadrata
disamikeun sareng prajurit nyalakeun kumaha sae nyata tos parantos ieu akan ngiring campur kadedekannya akan mengalahkan saja mati besan asal upami salira tetara jajaten tangkos bakal cerik cimata getih adi akan Dewi Lara Ireng Dewi Mayang Arum Dewi Subatra Rayi panjenengan tiasa semangat deui berjuang rupina isin ku kecap-kecap rayi panjenengan kamari pada jubadanan sumpah kamari teu paeh daya terata bios rayi panjenengan bunuh diri pasti pas hati teh goreng patun begitu rayi ai satria teh teu kenging ngaluarkeun cai panon pihak dosen teh satria apa pujung-pujung kenalan tapi kapati satria kudu suka sini daerah mudi upami sampean bunuh diri anu cari teh sanes golongan sampean rakyat rakyat sing tenang ulah motah eta hate ulah motah rayi sing tenang kedang kumaha cara akan sanggup bakal dihunkeun pitulung ka Dewa Betara Surya tiba pengatur panon poe supaya mega dihalangkeun kana moncorna panon poe di mana mega ngahalangan moncorna panon poe tanpa ilang bakal karaos angku biu mega kasorok panon poe anu moncorna tangkos bakal katembong aya layung koneng ngarebongan di mana dinten parantos ieu wayana sampean kana surah wartosan kakang Semar Arjuna laku geni Arjuna bunuh diri Arjuna putus asa supaya surah Pandawa kadangkeun urang-urang Kurawa utamina Jayadrata upami Jayadrata ngadangueun yang sampean bunuh diri tangkos asal lupas menahan zaman sampean inu damel kaulan kak lagi kakang Semar mangat ayana lagi kak ayana maka pihatur wartosan tuang buka saupamina langit parantos ieu katingal mega kasorot panon poe aya layung koneng nembongan sampean kana surah Arjuna mati Arjuna lamun geuning Arjuna putus asa ngarantos panginten dirinya wartosan mangga pada keprakin pun anak pada nyiapkeun supados balan-balan dan ngiring surat lah mangga permios panjenengan Semar alas teu kenging geder berjuang bangkit deui isinin pahlawan meong pemeh dipacot tibatan akan bunuh diri atuh langsung siapa meninggal nyawa dikurangkeun ke negara apa mana kepada apa pesan
Dora sembada, Dora pantes, Dora bohong sembada pantes. Dalam menengah jalan tengah bohong nanging angin kapentasan. Waktu saja biasa didamel sadinten, waktu sadinten biasa didamel saja. Itu cek para dalan. Mega dikilirkeun ngahalangan nyorot dari panonpoe ngadap dumadak langit cari aku sapat dalita marwata surta kaya pingan amat Kota Kristen iramangan nunging jagat mentanel nunging jagat mentanela kemang wijaya kusuma jadi langkah pertara kakang semar surat serah alat tebalo Arjuna lagu gede Arjuna berperkasa Arjuna lagu gede iya ini punya Arjuna putus asa jadinya Arjuna lagu gede Arjuna bunuh diri bagus Arjuna aku geni Arjuna Gusti rumah aku seana yang surat Arjuna laku geni Arjuna bunuh diri Arjuna putus asa kapuping pihak Kurawa dipasang rahan ke puluh pintu terutami percaya rata harus kesulumputan bina barisan kira-kira menang dan kuping Arjuna lamu geni Arjuna putus asa Arjuna bunuh diri berai ngadagang dunia jadi saat asa bebas dinaran zaman Arjuna jaya rata panasara oyong ningal kapayun ibu sena tambang sayang jaya ratak terpancuran mas kehilang ngangin mapa giuda yakin kapal wijaya kusuma
sumpah kamari anjeun sarupayan kaula dina waktu sapecat sawat ugu we atuh geuna keur kaula di jalan anu tembana anjeun putus asa beuneu nemak lain deui nemak ieu lain deui da pugu pakaian kaula disewakeun jeung pakaian prajurit warisan Gajah ye mar aya ngapuktikeun dek tembogan sabar ya ye apa tanah tinggal siapa tinggal dulu wah kebetulan tinggal siapa naon sih tinggal mana dekat tinggal ayat cahaya bercelak-celak ayat cahaya aduh nyaya katinga kablanu katinga teh jaya rata nah arti jaya rataan masih ayat cerita dina aran ayat permata akan gaduh kayak kita kita jaya rata tembak misalnya mana orang tembak senjata tembak aja tembak siapa percatan akan kasarkan tembak ayo tembak kita anu celak nyai yang atas kata jaya rata di atas waktu pingan manis kemudian berjuang ulah dibawa geger kudu bangkit kudu jembang teger hati luas Kakang Jayadrata gening dipancing kieu mah anjeun katemo sanajan ukur ciri awas dipentang kaula mentang moal pelebah cahaya tetap gerek kahanapun cahaya lamun lempeng kahanapun cahaya nganu hati bakal lempeng kana puheung anjeun Kakang Jayadrata di tema awas Kakang Jayadrata Didi Arjuna pancekana keyakinan percaya diri ieu cahaya anu burung nyai-nyaya ditemak sajengkal kahanana nganu hartos memak di korona Jayadrata di panapana bareng satria masa kita ngerti cibarat parlara parantos mahir kita mentangkan senjata lama buru sanaos lama buru aya di pihak musuh tapi dunga disuhunkeun muga-muga we ilmu salira teh sinerat di putra panjenengan Jayadrata barang nyaketan oyong ngaputos kenahannya Arjuna bunuh diri Arjuna lalu geni deuningan ieu teh strategi Kresna Siata Tabatara Kresna anu sing horeng ti budaya Tabatara Kresna deuningan Arjuna mentangkeun panah karena dihil kinasti dingin bageula di
dinastina ayeuna Jayarata rumah simpat itu kami layak kaporok di korona ngagelen cemas nakana upana arjuna syapana jejak silat Jayarata. Iya. Batara Tresna ngutus Bima Sinang ngajejak Jayarata. Ari mangemutan Batara Tresna apa karena sajarah hirup Jayarata. Ari Jayarata teh diciptakeun dina pamulkusna Bima. Gugulutukan hirup kene masih kene ucap kicip di jejak Bima mati syah pada hari Nasional Republik Indonesia atuh merangkap teh dina raraga ulang tahun kasepuhan pangarosna Pak Abah Haji Rosyad Rawuh Ibu gelar pawayangan di radio Republik Indonesia akan napi RRI Bandung anu teu oleh eksis dina bidangkeun seni wayang golek atuh mudah-mudahan di kawitan pagelaran ieu atuh di RRI teh simanyang deui aya siaran wayang nya aparat kaundang sadaya di radio sewang-sewangan hapunten sakitun anu kapiatur bobo sapanon carang sapakan kacalek ngomong ih soledat letah hapunten anu kasuhun amit munur amit mungkur amit kasyadu ayat pililian pilih sakujere pagat simpai paturai patepang deui anu mulih wilujeng mulih anu waktosna didamal wilujeng ditamal anu waktosna netepan wilujeng netepan anu waktosna liburan atuh liburan oge ka para penonton nu tepih nu caket dina mulih nanti tempat hiburan mugi aya dina kasalamatan tur dikengengkeun rezeki ku Allah anu saageng-ageng caros parantos tutup mangga urang tutup ku kemang di kalasedeng anyar makar dina Parangsari Merdeka untuk itu ari ratu baru lampah manusia anu kemelit di marga sabarga salah jeung bener anu Pak ini kali patukur ajarna najan manusia sabung ngakagunan bawah fungsi kecicing dina hiji martabat ana nyorang lampah salah buat cenah lali dumadi tulang liwaha temahna cilaka dunia akhirat Jayarata narima ganjaran tina buah gawe
mengpar tina ugeran agama jeung dari gama kudu nyorang nasib mulang alam nirwana dina palagan Yuda Bratayuda ku jalan awak bisa jeung sirah raga bisa jeung nyawa ngajan ditarekan kuli-kuli luhur panita ajar bijaksana teu mangga mulia kumpulan insan anu bijaksana nanjirkeun bebeneran kumpulan kadoliman demi karaharjaan negara natrat keterangan pangeran takdir Gusti anu teu bisa dipungkin kadar pangeran anu bisa diboga jadi bagian tina kahirupan manusia ayam raungkong koromo paleblat kerawetan tangarawan ciputing kasilik kuburan tutur catur cacap lambang sasandi bari leuleum dikilampan bakal datang Pramios anu pancen gawe di gedung antara budaya Bandung Tengah Anyar wae di sebuah perobat budaya Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.